teh nyangu urang tapikeun heula beasna baraya. Assalamualaikum baraya, ieu budak meuli reseupe nyoo beas teh mun nempo indung nurunkeun beas kudu eta teh pipileuweun. Tah baraya ieu abdi teh rek nyangu teh kudu ditapikeun heula beasna da bala, ari teu bala mah da teu kudu ditapikeun langsung we diisikan. Ieu teh da serahna mah teu sabaraha hiji ngan balana we ieu mah ari teu dibersihkeun ngan engke diisikana rapang baraya. Sabenerna mah da tanggal dibersihan heula teh hayangna mah langsung diisikan weh meh teu lila, tapi hayangna mah langsung jadi sangu weh ngarah langsung mamam. Ajaib meureun nu tadina eueuh sangu tiba-tiba aya sangu moal aya nu kitu kuleheung aya teh baraya. Tah beres ditapikeunna urang asupkeun deui tong poho ngawadahan jang isikaneun ayeuna saperluna we cukup jang dahar ka peuting mah. Tah baraya sedikit cerita, abi kapengker pernah nya ngontenkeun ngisikan beas kieu, terus aya nu komen kieu, pake ngomong atuh ah teu rame cenah. Nyaho teu baraya abi teh lieur mikiran teksna isu video jeung konteneun, terus diedit heula, beres diedit mikiran heula teksna. Eta teh teu langsung harita beres henteu, encan mah HP-na silih genti kali ewang jeung salaki jeung budak. Si HP teh hiji ku tiluaneun baraya ah lieur, mudah-mudahan we atuh kemah aya milikna ngarah nyekel hiji ewang jadi bisa fokus montena baraya. Tah ieu beres geuning ngisikanna urang asupkeun heula kana magicomna tong poho cetrekeun ngarah asak baraya.